Hujan guys, tah ieu Mang Juju keur hareeng. Netizen, abah teh mareuh flu. Geus tirbo. Kaditu we ka Pun Bojo di Sinang Raja. Ayeuna na ka dieu pan inget kana eta teh aya parabaneun aya ka alhamdulillah ku pun lanceuk di pangmarabankeun nuhun pisan cenah pun lanceuk teh pang etakeun. Ayeuna teh aya sehat mah burang bujang sehat ieu teh ngan maksakeun deh ka dieu teh. Nyuhunkeun ka netizen mudah-mudahan abah sing enggal sehat. Mudah-mudahan atuh netizen mudah-mudahan sih sarehat sadayeuna. Oh, sakedeung deui pilpresnya. Heeh, sakedeung deui pilpres. Angger edek ka nomor hiji. Semua ka mana meni deui. Amin aja dulu. Malihan mah ayeuna mah kitu Pun Bojo. Pun Bojo ayeuna kumaha anu tadina edek ka mana Pun Bojo teh tadina mah? Bari nuturkeun salaki we cenah. Mertua. Rai petuangan teh naon ngaranna teh Adi Ipar. Jeung carogena alhamdulillah. Eta kana nomor hiji. Kana nomor hiji bade ngiringan we cenah ka AA kitu. Besok we ceng. Kamari teh pan aya Pak Anaon, Pak Anis teh tangga kamari ka dieu pan, ka Pak Anis teh. Abi teh edek nyamper Mang Juju. Tadi nama heeh ngan Mang Juju keur gering. Tapi alhamdulillah ayeuna mun kitu mah. Jadi maklum geus kolot meureunna. Aya deuleuh-deuleuhan papa teh kitu siga anu suluntan. Abdi ge bieu teh ku Pun Bojo teh teu diizinan ti ditu ka dieu teh. Ulah ke ulah. Ngan abdi ingat we ka dinya tah kana heueuh teh mah kelenci matanya. Kukutan asa dosa jeung teh diurus gitu. Efek teh alhamdulillah pun lanceuk di pangmarabankeun gitu. Eta boga inana kotoranana kanggo malak bawang, terong, surawung, sereh gitu. Itu atos geuningan nuhun pisan. Tadi mereka babad kangkung we teh ku kangkung ceng. Ujang berawat ieu. Naon mawa naon eta ti lemur? Ieu obat. Obat. Obat tali bini gitu. Sababaraha poe eueuh di dieu Mang Juju teh. Tirbo we. Kamari pengajian eueuh nya. Cik mawa naon wae teh teh. Batre. Ada ayeuna pan poe di dinya. Bako urudeun jeung rokok jarum. Naon eta siga kabel? Lain kabel. Naon? Keur tali bini. Oh, isuk tanur meureunnya. Nya tah ayeuna teh dihujankeun ngarah. Ieu tuh. Ngan heuras gitu. Ieu kacamata gitu di jero teh. Ya alhamdulillah. Dorong dua nama netizen. Alhamdulillah orang bergabung deui ayeuna mah da Pilpres teh ieu teh. Tanggal 11 poean deui. Ya tapi dibuntal ku sarung. Alhamdulillah sakieu mah geus jag-jagem Jo. Sakieu mah jag alhamdulillah. Tinggal kamari mah udang oge ku kuyung-kuyungan. Heeh. Jeung ku Pun Bojo ge di bieu teh da ninggal can ieu. Henteu ngijinkeun bieu teh. Oh, himah mah teu tong waka ka dieu gitu cenah. Waka can isuk deui we jeung abdi bareng. Ngan isuk meureun itu sawah tanureun gitu. Isuk tanuran pan kudu anu manderkeun di dieu. Bae ceng tong bareng jeung pamajikan bisi majar pamajikanana cek abdi teh. Wah, can sia kaos eta teh wae. Heueuh bisi meureun can aya lalakina lunguh. Kasep ai pamajikanana tak kitu urang mah. Ayeuna mah monok deui di dieu nya. Monok we di dieu. Bae atuh baturan ku abi. Baturan siap. Abdi beuring awakna amru teh. Mikirna teh. Ampun. Saka dia orang mirun seuneu. Urang mirun. Ieu teh jang nyarita kita mun mageunkeun mung da teh. Geus salah leuleusnya. Heeh. Dia Adi bieu leumpang teh ditu teh. Ngajak santai, jalan santai we, ngajak jam-jam. Boga payung tapi payung meunang ti mak. Kita kudu pake bae jeung da isuk da bakal ka dieu mun kieu isuk ka ditu. Mak bakal ka dieu isuk. Isuk bakal ka dieu pan. Bae tanurna isuk rek di video ku abi nya. Bukan waceng nu lalitikna bacan anggeus ku dia kitungtut. Ieu teh Mang Juju teh karek 500 ayeuna teh. Ayeuna teh karek 500 subscribe gitu. Subscribe. Karek 500. Ulah melau. Ya, kudu subscribe. Ka netizen ka pendukung Bapak Anis. Subscribe. Ya. Karek 500. Iya karek 500 ini teh. Naon anu karek 500? Subscriberna. Sansiberna. Naon cenah? Sansiberna. Jadi pendukung-pendukung Padih ulah ukur melong. Subscribe na YouTube mah subscribe. YouTube nama itu. Ampura abah bisa balelol abah mah da geus. Loba anu naranyakeun ka mana cenah si abah sababaraha poe eueuh nya keur teu damang. Cek abi teh kamari teh keur teu damang. Naranyakeun Mang Jo anu ti Sumedang anu ti mana naranyakeun.
Alhamdulillah ini mah geus Ti Sumedang, ti Majalengka naranyakeun Mang Juju. alhamdulillah ini mah ari sehat pulih bener mencan. Heeh. Ngan geus bisa ieu gitu barang ngarokok atau serda ngeunah pisan mencan. Heeh. Bahwa barang dahar geus serda mirasa. Kamu urang kalih tah anu di Banjar nya bisi nguping kabarna Mang Juju Mm, kamari di- teh damang di- ayeuna mah alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah ini Bapak di ya di Nangorak. Heeh. Alhamdulillah Bapak ayeuna teh sehat. Kamari tirbo Bapak teh mimiti. Oh ti ditu keneh geus aya ngan teh dirasa ku Bapak teh. Ngan tirbo geus karasa pisan mah. Ya Bapak balik ke becer ka ditu ka mesin mamah ka kaler. Datang ka kaler namru disamper ngaji ge. Heeh. Aya bebersinan terus. Ayeuna mah alhamdulillah bieu ge malam ku si mamah di ulah ka dieu. Ngan Bapak pan boga kukut-kukutan dieu bisi heueuh nu marabankeun tapi alhamdulillah ku pun lanceuk di pang marabankeun. Nuhun pisan pun lanceuk tah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing soleh lah. Soho ayeuna Mang Beda Juju mah. kasohon beureunan eta taeunan karena teh. Udah viral. Apa? Oh viral beureunan padahal abah teh viral teh da lintina masalah nyanu. Lain abah mah ngadukung, nyanu ngadukung. Viral teh lain tina masalah nyanung. Lain abah mah lain tina masalah nyanu. Tina ngadukung. Ngadukung. Alhamdulillah. Ngadukung saha? Bapak Anies Baswedan mudah-mudahan atuh sing dijabah ku Allah. Mun teh mah Hapunten kitu ka Pak Hapun- Anies waktu kamari ka Garut Mang Juju teh sumping. Hmm, Da nuju teu damang, da ku abi teh kamari teh pada disamper ka ditu kateun Mang Juju ngan Mang Juju nuju teu damang waktu saja. baru ini ka Garut. Hapunten ka Bapak Anies abdi kamari teu tiasa ka Garut. Kumargi Abah Juju nuju Teu teu damang. sehat kitu nuju teu sehat. Bujung-bujung ini tinditan di bumi ge ngagoler we dina risbang teh. Teu teu ka meuni. Doana kanggo Pak Anies. doana. Ngadoakeun ka Pak Anies mudah-mudahan sing sehat, Amin. sing Sukses. sukses. Amin. Atuh Abah di dieu mudah-mudahan ayeuna da geus rada Sing tiasa Sing mimpin tiasa bangsa mimpin. Indonesia bangsa Indonesia kalayan adil. adil. Makmur. Abah tuh mudah-mudahan sing kaumuran ku Abah Mm-mm. gitu tah sing kaumuran Insyaallah amin amin. gitu. Keun ya sekolah kada teu saeutik aki-aki rawul mun teh mah ayeuna mun teh mah masih panjang yuswana ari anu ngora kalah geus arareueuh ke mudah-mudahan Abah sing panjang umur. Amin amin. Dasa gitu we Pak Anies mudah-mudahan Pak Anies sing sehat sing sukses gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba asup penjang ulah mabur, lepas.